Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng simkuring Indri Anggraini dina acara Warta Sunda. Dina warta anu ayeuna simkuring bade ngadugikeun hiji warta nyaeta kamacetan di Jakarta Pusat. Supados langkung jelas hayu urang tingali langsung ka lokasi. Patan RS Takaran Cideng, Jakarta Pusat. Unggal dinten kacamatan ieu langkung seueur. Kusabab seueurna anu mudik, kaayaan ieu teu aya parubahan. Padahal polisi jeung satuanana ngiring turun tangan jeung jalmi-jalmi anu aya di wilayah eta. Sakia anu tiasa didugikeun, hapunten bilih seueur kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.